Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu sareng dimakruhkeun itu maul musammas bil abrosi di jalma anu corob li ziyadati dzarari karena tambah-tambahna kamadaratan wa kada sareng halna nya kitu yukrahu pil mayyiti dipake ka mayyit li annahu karena sanyana itu mayyit eta muhtaramun anu dimulyakeun wa fi ghairil adami sareng dina salianti bangsa anak Adam minal hayawani nyatana hayawan ingkana lamun kabuktosan kalakuan sareng tingkah eta yudriku manggihanhu ka itu ghairul adami naon al barosu corob kal khaili sapertikeun kuda wa inna ma lam yahrum sareng pastina teu haram naon al musammasu cai anu dipanaskeun ku panon poe kasami sapertikeun racun li anna dzoro rohu karena sanya na madaratna itu maul musammas eta mad nunun anu disangka bihila pisami kalawan perbeda racun wayajibu sareng wajib naon istimaluhu makena itu maul musammas inda pakdi ghairihi dina nalika henteu ayana salianti itu maul musammas ae inda doekil wakti tegesna dina nalika rupekna waktu. Wa yukrohu sareng dimakruhkeun aedon deui tanzihan kalawan makruh tanzih naon sadidus suhunati cai anu kacida panas awil burudati atawa cai anu kacida tiis pitoharoti halna dipake susuci liman ihi karena kacegahna itu kulun tina sadidus suhunah sareng burudah al isbago kana nyampurnakeun susuci wa kada sareng eta nya kitu yukrohu miyahu diyari samuda ari pirang-pirang cai anu aya di daerah kaum Samud wa kullu ma'i magdubin sareng saban-saban cai anu dibenduan alai naon alaihi itu maun ahlihi kurungan kama diari kaum lutin sapertikeun cai di pirang-pirang daerah kaum Lut wa ma'il bi'ri sareng cai sumur alati anu udia disimpen fiha dina itu lati naon asihru sihir li rasulillahi pikeun nihir Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innallaha ta'ala mangkasanyana Gusti Allah ta'ala eta masaho ngabusekeun itu Allah ma'aha kana cai na itu nu kabeh hatta soro nepi ka jadi itu main ka nu qoatil hinai sapertikeun cai keuman pacar wa ma'i diari Babila sareng cai anu aya di daerah Babilonia wasali suha sareng ari anu katiluna tina itu miyah eta maun cai tohirun anu suci itu maun finapsihi dina datna itu maun goeru mutohirin tur anu henteu nyucikeun li goerihi pikeun salianti itu maun wahwa sareng ari itu maun eta al mau cai al qalilu anu saeutik itu maun al musta'malu anu urut dipake itu mau fi fardhi toharoti dina susuci kaparduan an hadasin tina hadas kalgos latil ula sapertikeun kumbahan anu awal amma dalilu kaunihi anapon ari dalil ayana itu maul qalil eta tohiron anu suci fali anak salafas soliha mangka eta sanyana ulama salafus soleh eta kanu kabuktosan itu salafus soleh eta layah tarijuna henteu gawe raraksaan itu salafus soleh amma tina perkara ya tato yaru anu ngeceret itu ma alaihim ka itu salafus soleh minhu tina itu maul qalil wapi sahihaini sareng eta tetep dina Bukhari Muslim annahu ari lapad annahu sa'nyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta ada ngalayat Kangjeng Nabi Jabiron ka Jabir fi marodihi dina mangsa udurna itu Jabir fatawa doa tuluy wudu Kangjeng Nabi wasoba sareng ngocorkeun Kangjeng Nabi alaihi ka itu Jabir min waduihi tina cai wudu na Kangjeng Nabi
Wa amma dalilu sareng anapun ari dalilna annahu kana sanyana itu maun qalil eta ghairu mutahhirin henteu nyucikeun li ghairihi pikeun salian ti itu maun fali anna salafus soleh mangka eta sanyana ulama salafus soleh eta kanu kabuktosan itu salafus soleh ma'akillati miyahihim sarta saeutikna pirang-pirang caina itu salafus soleh eta lam yajma'u teu ngumpulkeun itu salafus soleh al mustamala kana cai urut make lil istimali pikeun make deui sanian halna anu kadua bal intaqalu balik ta pindah itu salafus soleh ila tayamumi kana tayamum walam yajma'u sareng teu ngumpulkeun itu salafus solehu kana itu mustakmal li syurbi pikeun nginum li annahu karna sanyana itu mustakmal eta mustakdarun anu diitung-itung geuleuh tanbihun al muradu ari anu dimaksud bil fardi kula pad al fardu eta ma perkara labuda teu meunang henteu eta misti minhu tina itu ma asima doraka saha asah sujalma bitarkihi ku ninggalkeunana itu ma kahanapiyin sapertikeun jalma anu bangsa madhab Imam Hanafi tawaddoa anu wudu itu Hanafi bila niatin kalawan henteu make niat amla atawa henteu asima kasobiyin sapertikeun budak id la budak karena teu meunang henteu eta misti lisihati salatihi ma pikeun sah salatna itu Hanafi sareng sobi min wuduin tina wudu wala asaro sareng henteu aya tapak eta maujud li tiqodi Syafi'i pikeun patekadana jalma anu bangsa madhab Imam Syafi'i anna ma al Hanafi sanyana cai jalma anu bangsa madhab Imam Hanafi bima dina perkara dzukiro anu dicaritakeun itu ma eta lam yarfa henteu ngaleungitkeun itu ma hadasan kana hadas bihila fiktidaihi kalawan perbeda ngamakmumna itu Syafi'i bihanafi ka bangsa anu bermadhab Imam Hanafi masa anu nyabak itu Hanafi parjahu kana parjina itu Hanafi haesu layasihu dina sakira-kira henteu sah itu iktida i'tibaron karena ngitung-ngitung bi'atiqodihi kana patekadanana itu Syafi'i li anna robito tak karena sanyana anu ngahubungkeun nyatana niat eta mu'tabarotun diitung-itung fiktidain dina ngamakmum dunat toharoti bari teu diitung-itung dina susuci tanbihun wallahu alam bisawab.